Mak, boleh aya nu endogan eueuh Neng hayang. Rahbatan ka hayam neneng maneh mah. Aya culik mah ku kokom ge di kieu. Duh anjir budak Mang Amat wanian kieu. Kok nama teh hidup di leuweung matong loba kasieun. Panas. Duh, yang panas keneh teh Mang Ajo. Atuh singga begalasan sia teh nyaho ka karek nya ieu teh. Da deui atuh nih alabatan sana nu kalaparan sia mah. Aku yakin can kadarieu keneh wae. Neng ari kamari barudak di bejaan teu babad kaburuan. Geus mah tapi nah can kana rieu wae nya kieu. Aling ge si Kowi jeung si Mocin mah keur mararab heula hayam. Dira kumaha hayam tilu siki ewang menila-lila. Engke kumbah tales ujung boled ame barudak nyaraneut engke di dieu. Boro-boro barudak mah boleh maneh ge hayang. Heeh matakna gerak kumbah. Ai imah meuni centil-centil teuing di kamari di tempat teh mending ngaca wae. Ameh teu rami jud teuing atuh neneng di leuweung oge pan mah teh geus gawe. Luat leet kesang. Neng ai Mang Ajo weuh ka dieu. Menerkeun sawah di dieu urug. Mak, hayo we nanyakeun Mang Ajo paingan dangdan wae. Lain pedah nanyakeun Mang Ajo kehed, mah nanyakeun teh pedah sawah na we urug. Dan di Keke ka dieu Mang Ajo mah. Cok. Cok. tah geuning si karehed teh kakara ka dieu. Saha eta mak? Barudak si Kowi jeung si Mocin kakara ka dieu. Atuh kudu buru-buru barang asa kan mah barang tinggal mah. Heeh, matak maget jig-jig kumbahan pidahareunana. Heula atuh mah lah neneng yang ngaca heula yang ngagaya. Tah lamun ka indung mah maneh kuat ka poporongos, tapi manehanana sok licik sorangan maneh mah. Da ai neneng mah budak ngora mah barang jualan. Narek dihargakeun sabaraha maneh, kawas nutup pamali wae. Pan ai cekolot oge mah ai parawan keneh mah. Berarti eta teh budak jeung jualan. Lain jualan atuh neneng ngomongna barang dagangan gitu. Pan heueuh ai jualan teh berarti dagangeun, mama sok teu ngarti. Geus kumaha maneh we lah, maneh mah orang Sunda teh kawas lain orang Sunda wae balelo. Pan cekolot bae ge mah nanaon gen segala rupa gen ku simbol mah. Cok, ari pigawean teh nu mana wae, Cok? Tah nu eta we heula Cin, hayang babad anu deket tangkal jeruk bala pisan. Oh, heueuh atuh, Cok. Ampura, Cok, wing datangna beurang geus marabelah hayam tah jeung si Kowi. Ah maneh macin teu di mana gawe teh hayu we beurang jeung beurang. Anjir, geuning aya maneh, Neng. Nah, kenaona tuh maneh di dinya, Neng? Duh, Neng. Nah, keur naon? Riweuh sia makasih Neneng teh. Keur gogoleran wi nu ngadagoan nu garawe wayak kieu ka karep jebul. Duh, ampura Neng. Jadi geus marabelah hayam tadi teh. Jika atuh gara-gara we keku neneng disuguhan. Assalamualaikum Bibi, aya bapak kokom teh ka dieu. Ae sugan teh saha? Teu aya nyai. Sareng saha ka dieu? Kalira Ibi. Na arek naon kasih bapa nyai. Amang we yap di dieu aya teh neneng di dieu. Bade ngiring ka kebon Bi, sugan si bapak teh ka dieu. Teu aya bapa mah. Yap we ka dieu. Yang teh neneng ameng di dieu. Mak na saha eta mak? Tah nyi kokom neng neangan bapana. Kom ka dieu ameng yap jeung teh neneng. Nya teh da kokom ge hayang ameng ka teteh. Nah ai kokom tos di mana? Kokom teh miliarian si bapak ngan teu aya. Geus we ameng di dieu kokom mah jeung teteh tong ka uihnya. Nya teh Cok, ari barudak aya ka dieu, nyebutna erek garawe dieu cenah. Aya mang tuh kakara geus rek mimitian meureun. Aduh, eta aya anak si camat euy ka dieu na jeung saha ka dieu na?
Deng kukumang neangan bapana meureun eueuh dihayak we di dieu karunya. Aing aya bapak ka mana? Ada ke kebon mang, tapi di pilarian teu aya. Oh nya atuh tong ka mana nya ameng we di dieu jeung teh neneng ke uina bareng jeung amang. Mohon mang. Cik uang tempora tuh cek bisi teu wararas garawena barudak. Heeh, Jung. Nak naraon carinya di dia. Alah heuh kabeneran mang. Baru mang ya urang keur buru babad di sia bantuan mang dia ya. Si anu buru aing nu kudu capena teu hararayang teuing aing mah. Panieu pigawean anu kikindeuan amang lain. Gandeng nyoba sia masuk sagala wae aing nyarita teh. Tapi lah sok waing dibantuan ketang sia mistereh lah. Nah, ini sok pura-pura gitu amang mah. Adanya dikindeuan mah langsung. Kadenge ku si Awi. Nah, sok mang buru bantuan meser anggeus gawang nyaraneut di sieu di ditu. Ngasur-asur heula seuneu marek ngumbah tales. Heeh, jig mak. Kokom mah moal lamun badek ku teteh dipangawadahankeun. Moal teh da kokom atas emam bade ka dieu ge. Oh nya atuh kejeng teteh wang ieu sesaungan di luar. Ayu teh. Deng ai indung si kokom nya ka mana budak ulin sasoranganan. Ah kan bae tapi da anteng ieu meureun jeung si neneng oge. Lain mang. Amang manis semangat euy digawe bantuan di nu kikindeuan mamang we. Apa sih anu nitahna ge baba? Lain pada wae mang biasana mamang sok bun selek mun kita teh kan si meni kuartas semangat kieu. Aing mah pada wae ka kieu ka arana karunya aing mah bantuan sote baba sia mana wae. Dia na ari kopi kamar sih. Dia makasih ose cenah mang minta kopi cenah. Hari ini ya kita pegawaian karek usaha kecil untuk minta kana kopi hakanin segala. Ya udah mang si kowe mah kitu mah. Arwana jeung dia mah. Ulah kitu mang urang mah henteu. Oh, sia mah atuh mah baba. Bi, ibi bare ngasakan naon? Cicing di dieu nyi jeung ibi wang nyepan boled jeung tales. Mohon bi, Kokom sareng saha tadi ka dieu? nyalira teh da teu aya batur. Henteu keung di jalan. Henteu teh da kokom atas biasa. Kaosna oge nyalira. Isi aya culik oh sasoranganan wae. Lah, amun aya culik mah ku kokom ge di kieu. Aduh anjir budak mang amat wanian kieu. Pokona mah teh hidup di leuweung mah tong loba kasieun. Tah neneng rengekeun budak bolon. Maneh mangan keung ku keung we. Eleh ku budak bolon. Pokona mah teh mun jeung kokom mah ulah sieun. Oh da teteh masuk sieun juri kom. Enggeus we atuh teh, jurig mah ku doa. Ai kokom kitu bisa doa jeung ngusir jurig. Ya bisa atuh teh kokom mah. Ting sok kumaha teteh hayang apal. Iya teh, Allahumma barik lana fi marzaqtana lakina ada bener amin kitu tah. Emang kokom dahar jurig? Nah atuh teh teh. Atuh da eta mah kokom doa jeung ngendahar lain jeung ngusir jurig. Ela, da kokom teh hilap deui doana teh meuni panjang pisan. Kokom, jadi iraha kokom geus sadar jurig. Hilap ibi eta mah doa jeung emam. Kokom sok ngaos di mana? Eta di Masjid Lebak Sokalaga mana? Mang gawe teh meuni jiga nu torido geuningan ting jawa berat kitu. Apura tuh neng lain ngahaja ieu da gara-gara si mocin ya. Kokom mau ngina sok ngaos tara? Aslak teh aya nu dianterkeun ku si emak atau ku si bapak. Ari teteh ngangosna ka mana? Kami we jeung kokom ka Masjid Lebak. Jeung cara pendak. Teh mah jarang. Palingan teteh masieun ku jurig da jarang ngaos. Kokom sok amang jeung saha di bumi? Raka mamana teh da aku ku masak ngiring ngangondong baka si bapak. Ai kitu kokom geus bisa ngarit. Asok diajar kokom mah jeung emak. Aku ngeunahnya ngaman orang kieu teh. Geuneuh lah si nagara we aing mah kieu lah.
Wi, na kumaha kalakuan sia atuh kehead kalang ngamandoran kitu buru gawe atuh sia teh. Sok we maneh kehead. Urang mah da dinucal mitoha ieu, jadi kumaha urang we gawe mah. Aduh, sia aya padu merenah kitu eta ngomong. Aya kumaha sia wi aing anu gawena anu ripuna sia anu ngeunahna. Bakaya ning teh hamileung mang si Kowi. Tuh sok we kaanggeus loba teh ngogorowokan maraneh mah. Sing bersih, heug sing katere eta barang gawena. Urang can moe hayam ye. Aduh merenah sia kunyuk ngomong teh hayang dipaleda gua aing. Cin, bayakeun teh ngareuna neulekeun nu digawe kieu teh, Cin. Lah, bebal sia. Kom, rek mama. Moldi da atos di bumi tadi. Ya atuh, ibi gaduh jeruk palai teu. Mun jeruk mah pala Bi. Heeh, ya atuh ku ibi keur dibuka. Jeruk di mana, Bi? Meni agem kitu. Pan eta nyi anu diburuan tah. Ibi danu abi matangkal jeruk teh da aya nanaonan da ngan daun hungkul. Tuar nu kitu mah kom ka bala-bala kitu ka si bapak. Ih, atuh teh bisi we atuh ke buahan. Lah didenge teuing teh neneng mah atuh kom. Nya Bi, nu abi jeruk nu abi ge kalah dititah dituar. Tong didenge si teteh mama laweung. Atuh da daripada bala mah tebuhan mah jeung naon. Ih, ulah atuh teteh bisi lebar, bisi aing ke aya buahan. Tah dengekeun budak neneng. Ibi ngan bade masihan ka kokom jeruk teh ngan naha di emam ku Ibi. Alah hilap, ibi mangan ngasaan hungkul ya mah. Ya atuh ka dieu ya. Ya, selesai ku nyai. Nuhun Bi. Teh, balai teh jeruk. Nya atuh teh ge palai pisan mah menta. Heeh ya. Pait jeung tah. Kom ames tuh. Amis teh ngan aya pahitan. Eta teh tina getahna kom. Nu kokom gerek seunah buahan tangkal jerukna. Nya. Jadi kamu teteh ka kokom teh bagi jeruk ku kokom. Kewang gemuk. Mang aja. Terus bade uih moal. Walaka nyaing ke we mah jeung Amang bareng. Lain mang eta budak dijomplang gitu ku indungna na temelangan kitu nya. Gua karunya budak tegang sorangan we ulina batur. Budak saha kitu mah? Budak Mang Amat. Mang Amat eta nu dilandeus euy. Eta jigireun handapkeun 5 urang mana nu dilandeus nya. Anu ieu yen sok ngangon domba. Eta sapopoena ge budak teh diaju bari ngangon domba. Eta. Lain ari ka dia tuh jauh-jauh eta ti landeus rek naon kitu mang eta budak? Eta pokoknya ke bapana da si bapana eueuh sing ka mana bapana teh ngari sing ka mana. Neng, sinagera kadahar atuh budak karunya bisi seuleun. Da embung atuh da mah. Kokom. Sok mami jeung teteh. Moal ah teh, da kokom matos wareug. Ai kitu entos emam. Entos basa bade nyusul si bapak, emam heulapan. Neneng, ieu seseupanan geus asak. Kayak suguhkeun ka nu garawe nya. Heueuh masuk we da wadahan heula. Ari si Kokom ka mana kade ulah jomplang. Keur anjang-anjangan mah dipipirkeun we keur anteng. Neng, heueuh budak teh karunya baturna. Kokom. Mak, bolet aya nu endogan eueuh neng hayang. Lah batan ka hayam neneng maneh mah. Apaan heueuh mah di jalan teh sok aya endogan menipulan pisan. Geus we engke pilihan ku maneh. Duh, pigawean geus anggeus cin euy tinggal ngabaheula di dieu nya. Si anak kenan deui atuh we aya we budak kedok sia teh. Cing aing dengan geus nu tadi keur empolan suluh, Cin. Sok ngaganggu lah. Geus anggeus gawe ieu wang leureuh di dieu aya we kikituanan sia teh ya diuk di dieu ya. Geus anggeus barudak gawe teh. Geus, Cok, geus beres kabeh teh, Cok.
Kuminan tuh mah mau pag pigawean nu elat ce. Heeh, syukur atuh. Ieu geura nyaraneut geus asak ya. Barudak nyaret lah ya gawat sih aja ya geus ieu ya. Amang ari kana hakan giat mah sing mana tuh urang hayang. Oh cing teu cara gawena. Lamun saha bebeus yang manu digawe aing mah sakadar babantu. Cek tampi cek. Sok saaya-aya we barudak. Mas. Mari sayang mandana-mandana. Sabar-sabar ku Leutik deui. sabar-sabar ku kompor. Duh, yang panas keneh teh Mang Ajo. Atuh singga begarasaan sia teh nyaho ka karek nya ieu teh. Sia deui atuh nih alabatan sana nu kalaparan sia mah. Kan aing geus geus cing. Main Mang Ajo aya si kokom na ka mana? Pada tadi ge aing jeung sia tah tanyakeun makasih Ece. Oh, cek aya si kokom na ka mana cek? Tah keur anjang-anjangan cin, keur anteng dipipir. Kan atung teh sakadang deui diajak balik ku Amang je.